ngeleret segala eta. Teu ngeunaheun laguna. Maka jeung aya nu reuneuh naon teh. Hayang lagu naon atuh? Reuneuh. Urang mah hayang ngalagu sorangan ah. Baik. Hayang pamunut sorangan. Ha? Lagu naon? Tuturkeun dewek pokona mah. Sok. Nya sok kumaha? Boros bes. Nah. Sok tuturkeun. Kunam betepang. Kuna bepang. Sareng salira. Kang Tomik susah. Kapayun Sultan Closing Manis imut nah kangsar kawian bageus. Sae rupiah. Hoyong kenal Bapak hajat anu mana bayar laguna. Aduh saha namina Bapak Rodis anu bageureun salira Pak Rodis deui kagungan saha kasep teh Sawer baje. Pina aduh Sawer kapengker. Awur-awur baje. Sultan Nova Sawer ke jeruk kawin. Ya, nyawer ya. Awur-awur Pak Ironis Nyawer deui. Nuhun baje. Ya. Ah, aya sinen teh nyawer. Mohon Bapak Hajat. Bapak Hajat hatur nuhun kabihan deui. Guna mepanggih. Sareng salira Bapak Haji Oyo sanjeun. Manis imutna Bapak Kades cucup anu bageun. Ya, nyawer deui ya. Saharupina Naon baje? Anjir jeung kantongna. Bae loba duit ieu. Bae da loba duitnya. Lanjut. sanjeun doa dun saha Ya. salira Naon je? Naon deui wae eta kalungkeun. Anjir anu ngora kalungkeun. Mangani eueuh deui. Neangan deui ji. Nengan deui. Ya. Sindotrok. Nah, ngelalap si Haji mah tuh. si Haji nangis ngarelap Lamun teu salah ieu ge leuweung ti prasara teh. Dekapung kuai. Repuk Jukung Sauyuna mata kabudaya Sundan Juba tururang kasitu milarik cai muherang Juba tururang bersatu ngawangun
bintang urang buru bintang bintang midang ngahalang bintang nak bintang kang itu bintang bintang midang ngahalang bintang kabulang bintang ngijepan dukang kosong kijep bintang bintang kamen kang atuh kang ulah sok kitu saurna bade satuku kang emut kang dalinding asih nyanding dina kariring di panggung abdi mah bingung lalanjung di rung gandrung sungkan miang sungkan mulang kang abdi ngantosan aduh kang nyawang bintang kate arwang ati mah melang inggis bukan kabandang urang tepang irakan urang tepang buru bentang laksana buru bentang urang karamidang ngahalang tembang kang akan apa kapan abdi minta cai kunaon tadi cangkiran kunaon mah tadi cangkiran hari kapan abdi minta janji kunaon teu dipikiran kunaon teu dipikiran ye handel lemah dibantuna teu cantik dikali deui cantik dikali deui handel aku anak dengan nganyeri pikir ati nganyeri tapi kira abdi disangka-sangka malela sing horeng teh dibenyingan sing horeng mah kan tapi bapi benyingan disangka-sangka rek dewa sing horeng bikan nyerian sing horeng bikan nyerian bikan nyerian
Kakang Samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga Deniara iya maneg satengahing marga di sawang kuaing ieu leuweung pasti di dieu aya si Cepot di kaangangan di sawang kuaing hei Astra Jingga lamun maneh bener-bener anu nyekel layang jamus gali mujada ku kaula bakal ditewak koy geus waktuna eta layang jamus kali musada api banda di mana Gusti si Cepot teh sakedeung deui jigana baka pangih anu ngaran si Cepot ari bentukna kumaha eueuh bentuk nu ngaran si Cepot teh eueuh bentuk teu kepu-tepu bebentukanana wayahna ku urang-urang tewak eta jelema pengker ileuweung ti Brasara ha sae mangga bejaan nu lain sae mangga ayo jigana anu ngaran si Cepot ayeuna bakal modal ku kaula sabab lamun saha-saha nu bisa maehan si Cepot bakal menang hadiah dina waktu ayeuna dituluikeun si Haji